Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 20 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun reunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat ti alam gaib bagian anu ka 20 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina parsamakna betoteula simbutna pagahan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dong dong des. Para wargi sadayana, kaayaan di leuweung tutupan sanggeus rengsena tarung antara Ki Jantra jeung Siralodra. Kiwari jadi teu sarekep waktu kamari kusabab darungkadna tetangkalan. Sedengkeun Ki Jantra anu kacaritakeun saurang jago sakti mandraguna. Kiwari eleh jajaten ku Siralodra, awakna mecleng kawang-awang. Najan nanggung wiwirang, Ki Jantra kapaksa kabur demi bisa males pati di lain poe. Niat Ki Jantra lamun seug kaayaan geus aman, dirina rek nepungan saurang tokoh silat sakti anu aya di Nusa Kambang demi ngalap ilmu anyar. Pikeun jaga-jaga bisa lain waktu aya anak buah Barda atawa Siralodra manggihan dirina. Hatena teu waleh ngagremet jeung panasaran dumeh can bisa mibanda menangkeun Nyi Ratih. Malah harepanana mun hiji mangsa kasaktianana bisa ngungkulan Siralodra, geus pasti dirina bakal ngabarontak ka Prabu Durawisesa sangkan teu jadi panghalang dina enggoning ngalampiaskeun hasratna ka Nyi Ratih. Pamiarsa sadayana, cag urang tunda heula lalampahan Ki Jantra
Ayeuna urang pedar deui kaayaan di leuweung tutupan. Cahaya koneng anu sumirat ti tukangeun gunung sumebar nyaangan. Sinarna pating selendep nembus kana rekepna sabagian tatangkalan anu masih keneh ngajungkiring di tengah leuweung tutupan. Wanci isuk-isuk manuk recet patembalan ngabagiakeun poe munggaran sanggeus sirnana pancabahaya nu poe kamari kasorang. Siralodra sanggeus nalametkeun Damar Anting kalayan dibantuan ku 4 urang kala nyaeta Kala Genggong, Kala Serenggi, Kala Baka, Katut Kalabaki jeung pasukan jin ti nageri Sabak ngababad tengah leuweung tutupan dibabad dijadikeun hiji paguron anu dibere ngaran Karang Wiwitan. Ngahaja Siralodra teu waka balik deui ka nageri Sabak demi ngalatih ngawuruk Damar Anting di paguron anu anyar. Kusabab dirina ngarasa boga tanggung jawab ka Damar Anting sangkan jadi hiji jawara anu bisa ngabelaan kanu bener jeung numpes jawara-jawara jahat anu waktu harita remen nyieun kaonaran di nageri Galuh. Salianti maluruh ambuna jeung ramana anu can puguh kumaha nasibna, Damar Anting digembleng diwaris ilmu titisan ti nageri Sabah. Dina ngawuruk Damar Anting salianti olah kanuragan teu poho latihan fisik jeung ilmu agama seutik saeutik diwariskeun ka putrana atawa ka putuna Kiai Nur Alip anu masih budak keneh. Sapopoena Damar Anting dibarengan ku hiji manuk gagak anu ngaranna Gagak Krimang. Sok sanajan Gagak Krimang ngan ukur manuk tapi tingkah polana jiga nu ngarti kana kaayaan Damar Anting jeung guruna Siralodra. Hiji poe Damar Anting dititah nunggu titah nanggungan cai dina wadah mangrupa ember anu dijieunna tina kai golondongan. Kabeneran teu pati jauh ti paguron aya hiji lebak anu caina herang ngagenyas. Temajar bisa kumaha Damar Anting kudu nurut kanu jadi guru najan hatena mah rasa seunggah dumeh nempo wadahna gede jabat copong saware. Anting incu eang kumaha hidup daek ngunjalan cai kasep cu ceuk Siralodra nanyana dibarengan ku rasa anu lemah lembut ka Damar Anting. Oh mangga eang ku abdi bade dilaksanakeun mung hapunten kapan wadahna oge caropong jaba kotor yang panginten caina oge moal dugi dicandak ka dieu paling seep di jalan yang ceuk Damar Anting semu bingung domeh wadahna anu rek dipake mawan cai caropong. Siralodra nembalan bari imut ngagalenyu. Keun wae caropong mah ulah dipake ka bingung. Anu penting hidup geus usaha. Ari perkara hasilna mah pasrahkeun we kanu kawasa nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah darmaning itia, darmaning nareka. Keun hasilna mah kumaha Gusti. Oh mangga tuh eyang pamik itu mah ku abdi bade dilaksanakeun tugas teh eyang teh. Temal Damar Anting bari pamitan kanu jadi guruna saja ngunjal cai najan pamikiranna mah masih keneh can ngarti kana maksud guruna. Sapa panjang poe ngunjalan cai seutik oge caina eueuh nu nepi ka padepokan mah kusabab wadana bocor teh. Tapi sakur nu kaliwatan ku Damar Anting sarupaning pepelakan bibinihan jujukutan katu tatangkalan antadina geus gararing jeung ampir pararaeh teh jadi salagar deui dumeh kacebor. Unggal poe Damar Anting terus-terusan ngalaksanakeun tugas kitu tinu jadi guruna
aya kana 30 poe nepi ka hiji mangsa dina wanci pasosore sanggeus ngalaksanakeun kewajiban fardu salat asar. Damar Anting jeung Sira Lodra ngarobrol paduduaan. Kadenge harita Sira Lodra ngamimitian muka caritaan. Damar Anting eyang rek nanya naon anu karaza ku hidup sanggeus munjalan cai zalila 30 poe jalo naon nu garaza. Dasar budak nembalanana taya tedeng aling-aling polos saayana. Oh nu karaos mah capek eyang tapi kajabi ti eta tanagi sareng kakuatan abdi asa nambihan kitu panginten eyang. Sira Lodra seri leutik ngaringe jawaban tinu jadi muridna seperti kitu teh. Tapi dah memang bener eta jawaban nu kacida jujurna. Dari perkara manfaatna mah kudirina engke baris bakal dijentrekeun ka Damar Anting. Bener bizan Anting hidup geus wani jujur ka diri pribadi jeung kanulian. Tapi lian di eta ayeuna ku eyang bakal dijelaskeun manfaatna. Sangkan hidup bisa nyokot hikmahna naon sababna eyang nitah ka hidup mawancai kalawan ember anu barolong carobo. Hikmahna kahiji salila hidup munjalan cai bulak balik di lebak nepi ka tonggo kayu paguron. Eta teh loba tatangkalan jeung bibinihan anu kaliwatan laju kacebor ku keplokan-keplokan cai. Nu tadina eta tatangkalan nu gararing jeung rek pararae teh ku syariatna hidup mawancai nu wadana jaropong jadi harirup deui. Nu kadua wawadahan nu dadina kotor hari laku lama seetik kotorna jadi bersih alatan kagero ku cai nunggal poe diunjal. Tanu katilu jeung kaopatna yang ngahaja sangkan hidup bisa sabar jeung tawakal dina sajroning nanggung kaburat dina kahirupan jeung cocoba. Hari manfaat nu lain awak hidup jadi kuat tanaga nambahan bedas awak sehat raga kadut raga kadut jiwa oge ngilu sehat kitu da jalu hikmana teh kitu. Eyang Sira Lodra dina ngawuruk anu jadi muridna ngajelaskeun rada panjang lebar malah mandar Damar Anting bisa ngalanyepan kana maksud caritaan dirina. Tisaprak Damar Anting dilatih jeung diajarkeun ilmu agama katut kanuragan. Parobahan dina diri Damar Anting poe ka poe minggu ka minggu ganti bulan nu teu karasa geus kana taun ngajadikeun Damar Anting saurang jajaka anu boga sikap handap asor najan pinuh ku ilmu jeung pangabisa dina olah kanuragan. Tengah jadikeun ieu dirina jadi adigung adiguna asa aing uyah kidul. Gancangna carita 17 tahun geus kaliwat. Kiwari Damar Anting geus ngajangelek jadi saurang pamuda anu gagah pangawakanna ngareusik ku otot nu sarkel bubuhan asaknya latihan. Irung mancung bau kideung panjang dibengket ku ikat tina kulit macan. Dina hiji poe Damar Anting nu ahli di bidang mana menang tugas ti guruna. Anting wayana hidup kudu inca mangkat ka puncak gunung Babazan. Di ditu ge salametkeun indung mencek anu keur didodo ku raja leuweung ngan omat ulah nepi ka aya korban. Mangga eyang
abdi nyuhunkeun widi, ayeuna keneh abdi bade miang. Ceuk Damar Anting, sorana anu gagah handaruan geus katempo. Beral anaging goyang didungageun kade ulah aya korban. Sanggeus pamitan kanu jadi guruna, Damar Anting kebat lumampah dibarengan ku si Rimang gagak anu satia hiber nuturkeun lengkahna. Para wargi sadayana, Gunung Babasan anu aya di beh kalereun Karangwiwitan, anu jauhna kira-kira setengah poe perjalanan mun ditempuh ke lempang biasa. Tapi bubuhan Damar Anting lempangna dibarengan ku ngagunakeun ilmu pangenteng badan. Teu kungsi setengah poe oge Damar Anting geus nepi ka puncak gunung anu dituju. Lengkahna nu hampang ngalayang ka hiji batu anu ngajungkiring jiga menara. Natonggong Damar Anting katempo nyoren hiji warangka anu eusina losinan anak panah. Sedengkeun gondewana nangkel na cangkengna belah kenca. Ti luhur katempo hiber gagak alias si Rimang muteran sakuriling puncak Gunung Babasan. Matana nu burahay beureum nyetenan unggal sela-sela anu dianggap nyurigakeun. Celak 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 kadenge sora cikaracak ngecelak ninggang batu kadengena lir irama anu mirig di tengah jemplingna gunung. Mata jeung ceuli Damar Anting anu geus dilatih sangkan bisa ngadengikeun sora jeung gerakan jarak jauh. Harita bisa ngarasakeun ayana gerakan nu kacida halusna. Kres kresak sora kalakai nu katincak kadengena ku Damar Anting tepati jauh di tempatna nangtung. Harita Damar Anting langsung luncat muruka sumber sora. Curela jeleng. Pas nepi ka tempat sora nu ngeresek, ari breh teh handapeun tangkalowa katempo aya hiji macan bodas segede anak sapi keur ngaronom indung mencek anu keur jongjo nyusuan anakna. Rada lila Damar Anting merhatikeun indung mencek anu jiga teu surti kana mara bahaya anu keur ngintai ka dirina. Sareret mata Damar Anting nempo dina beuheung indung mencek ngagantung kalung anu ngakurilap katojok ku cahaya panon poe. Kaayaan eta nimbulkeun tanda tanya keur Damar Anting. Nah teu salah kitu ieu teh tenjoan teh. Asa pirahku sato mane make kalung sagarupa atawa memang ieu mencek teh sato ingon-ingon jelema kitu. Kitu harita gerendengna Damar Anting anu langsung taki-taki kusabab katempo macan bodas geus siap-siap pikeun nyerang ka mencek anu keur nyusuan. Gaur gaur macan bodas ngagaur bari corelat kuajleng. Sanggeus ngagaur eta macan bodas laju ngagajleng sungutna nu geus calawak siap ngegel ngaroeg kana beuheung si uncal. Sedengkeun sukuna geus sayaga siap ngarontok awak mencek. Juleng indung mencek nu kagerwahkeun ku sora gaurna macan bodas gentak luncat micen awak plos. Serangan macan bodas nu sakitu tanginasna teh ngan ukur ngahancat tempat kosong. Atuh puguwe macan bodas jadi beuki ambek. Sukuna kokoet kokoreh, matana beuki hurung, dumeh mangsana bisa kene nyingcen. Gaur, gaur, kuajeleng. Macan bodas ngagaur deui beri luncat naraja. Gerakanana leuwih ganas tibatan tadi. Set set. Indung mencek lumpat bari babaricetan ka kenca jeung ka katuhu. Gerakanana nu lincah cukup ngabingungkeun jeung nipu macan anu keur ngudag.
ngan hanjakal usaha indung mencek demi lepas tina maut kudu eureun di tengah jalan. Kusabab anakna beunang manten dirontok ku macan bodas. Beuteung anakna katempo digegel ku macan. Sok sanajan can dikerekep kabepikeun indung mencek nimbulkeun karuas anu luar biasa nempo anak geus aya dina ancaman bahaya. Mata indung mencek anu pinuh kaputus asaan neuteub anakna anu geus aya nasungut macan. Dirina teu bisa pajar kumaha, iwalti sumerah pasrah sadrah, pasrah diri demi nyelamatkeun anakna. Langgeor si indung mencek nyamperkeun ngalanggeor. Si macan bodas anu ngarasa geus aya di luhur angin beuki nancebkeun sihungna kana beuteung anak mencek, sangkan indungna beuki gancang ngadeuketan. Waktu kayaan keur genting samemeh macan bodas bener-bener ngarogahala anak jeung indung mencek. Damar anting loncat, awakna nyeot, leungeunna gentak ngetig punduk macan. Curela ceneng hiuk, gaur, gaur. Macan bodas ngagaur, sungutna nu keur ngegel anak mencek teh kapaksa diresotkeun. Awakna ngagorentel bari gagauran. Anu saterusna jilegedeg, taki-taki deui siap narajang ka damar anting anu geus nangtung hareupeunana. Ngageretekna sorah huntu macan anu kekerot nahan amarah luar biasa tarikna kadenge. Macan bodas anu ambekna dumeh gagal menangkeun daging seger anu geus tinggal neureuy. Saterusna macan bodas mundur ngawahan. Ku kakuatan sagemblengna macan bodas ningkatkeun kakuatanana, sungutna ngahaja dicalangapkeun nembongkeun siung nu kacedas sareukeutna. Teu pati lila sabrut jeleng gaur. Macan bodas narajang bari ngagaur. Cakar jeung sukuna siap nyekek damar anting anu dibarung ku sorang ngagaur handaruan. Lap, damar anting ngelok leungeunna nu kencar ikat nunjal beuteung macan. Cepet jungkal. Macan bodas ngajungkal tapi gentak hudang deui laju jurelat. Geus hudang macan bodas laju narajang deui. Kap. Dua suku nu hareup si macan beunang ditewak ku damar anting. Atuh puguh macan bodas leungit kaseimbangan badanna anu akhirna awakna gedebut. Awakna ragrag. Nu saterusna macan bodas kukuring jalan ngalepaskeun diri. Celeng. Awakna meclang sedang kedamar anting jujuralitan di luhur. Nu saterusna clek napakeun deui sukuna. Mata macan bodas merong beki seukeut, kukuna kaluar manjangan. Napasna bebenghes pinuh ku amarah. Harita damar anting anu ngan saukur meunang tugas ti guruna teu boga niat pikeun maehan macan. Manehna menang tugas ngan saukur ngalumpuhkeun wungkul. Set. Damar anting nyiapkeun gondewa jeung anak panahna. Anu harita geus ditarik siap ditembakkeun kana sasaran. Gaur. Gaur. Macan bodas ngagaur semu ngagerem dibarengan ku corelat ceneng hut. Bareng jeung ngagajlengna macan bodas. Pes. Anak panah dilepaskeun tina gondewana ngapelesat nyerubuk meulah angin. Nyampeuk kana mangsa anu geus teu bisa nyingcet deui. Sir celem gaur. Si macan bodas daun celina katiir parat nanceb kana tangkaloa. Awakna ngegantung rorowesan bari ngagerem. Sajongjongan damar anting si dakep bari merhatikeun macan anu ngagantung katir celina ku anak panah. Sedangkan indung mencek jeung anakna sanggeus ngarasa dirina aman mah terus ngaleos duka teuing ka mana losna.
Macan bodas katempo darawesan dumeh teu bisa hojah ku sabab celina katiir ku anak panah anu nanceb kana tangkaloa. Harita si macan bodas ngan ukur bisa ngagaur hanjakaleun ku nasib anu ngagantung teu walakaya. Najan kitu seutik oge pikeun Damar Anting teu boga niat ari kudu ngarogah heula si macan mah. Didasaran ku rasa karunya harita Damar Anting nyabut anak panah sangkan si macan bisa lesot tina paniirna. Kela macan ulah hariwang jalu kula moal nyiksa moal ngarogah heula Andika cing sabar, cek Damar Anting ngomong ka macan bodas anu ngeleuk jiga ngarti kana omongan Damar Anting. Nu saterusna Damar Anting ngubaran ceuli macan bodas anu rangsak akibat anak panahna nepi akibat kabeunangan ku anak panah dirina nepi ka cager deui. Tekung silila sanggeus beres mah si macan bodas diubaran laju dititah balik ke alam liarna. Ngan aneh si macan bodas teh bungeun balik teu daekeun indit. Rawing kunaon cicing wae atawa ilaing hayang milu jeung kula ka karang wiwitan nepungan nu jadi guru, tanya Damar Anting ka si macan bodas nu dibere ngaran si Rawing. Aya ku teu disangka si Rawing unggeuk bari ngagesek-gesekeun tarangna kana leungeun Damar Anting. Oh hayang milu nya hayu atuh ari ilaing hayang ilu mah ka kula. Kula mah ngarasa bunga jadi boga batur salian ti sirimang aya batur leumpang di darat. Sanggeus ngomong kitu Damar Anting nangtung anu maksudna marek ngajak leumpang ka si Rawing pikeun ninggalkeun puncak gunung babasan. Tapi karek oge ngalengkahkeun sukuna. Ti hareup ujug-ujug nyeor sora angin tarik pisan. Dibarung ku ngacorelatna saurang wanoja anu make papakean sing sarwa hejo megat jang jalaneun. Gerakanana cukup lincah malah ngan ukur sakolepat kiwari geus ngajega hareupeun Damar Anting pisan. Corelat cenung celekedeg. Harita si Gagak Kerimang ngagarapak baka tingku kageteun bari disada tarik pisan. Nu saterusna nyirorot eunteup deui kana tak-tak Damar Anting anu keur kasima. Sedengkeun si Rawing siap pasang badan taki-taki bisi aya bancang pakewuh bisi aya mau ngamuk gajah mata. Mata biru si wanoja mencerong seukeut ka Damar Anting anu teu lesot merhatikeun dirina. Tepat dirilah kadenge si wanoja tumanya. Nah akang leres anu tadi nyelametkeun mencek anu bade dimangsa ku eta macan bodas. Barang ditanya kitu Damar Anting rada ngagebeg bari rada era dumeh ti tadi merhatikeun we si wanoja. Tapi najan kitu Damar Anting gancang ngajawab, muhun ongkoh kaleresan we peda ngalangkung ka ieu tempat. Mung hapunten ieu macan mah ulah dikukumaha. Kumargi ayeuna mah tos insap moal rek ngadodoho komo ari ngarekeb bikang anakna mah. Si wanoja mata biru katempo jika nunahan seuri dumeh ngadenge jawaban ti Damar Anting anu polos. Nu saterusna si wanoja ngomong deui bari nganuhunkeun. Oh janten kitu. Hatur nuhun pisan Kang kana kasayanana. Dasariatna pamit teu aya pitulung ti salirama. Panginten mencek ingon-ingon abdi teh tos jadi korban si macan bodas. Ke pami akang nu saleresna bade ka mana ieu teh? Nya bade wih deui atuh nyi. Manya rek cicing wae di leuweung. Sieun teuing kumaha mun aya juri di dieu cek Damar Anting bade semu ngagoda si mata biru anu memang geulis. Tapi kajaba ti eta Damar Anting ngarasa heran dumeh si wanoja nyebutkeunna yen mencek nate ingon-ingona. Padahal kapan jelas pisan eta tempat teh aya di puncak gunung anu jauh ti pelemburan. Komo deui ka kota raja mah jauh melamelu.
Nah anu sabenerna atuh eta wanoja. Harita damar antingan ukur bisa garo-garo teu ateul kana buukna. Si wanoja mata biru jiga nu surti kana kabingung damar anting. Kalayan teu loba basa-basi deui, mahena gancang rangkeun saha diri nu sabenerna. Nepangkeun nami abdi Rarasinta kawit mah ti nagri jin Sawartapala anu aya di ieu puncak gunung babasan. Pami perkawis mencek anu ku akang diselamatkeun eta teh mangrupi ingon-ingon anu aya di taman karaton nu kaleresan kaluar tina tapal wates antawis nagri jin sareng alam manusia. Sanggeus ngadengi keterangan ti Rarasinta, damar anting jadi unggut-unggutan najan teu pati ngarti kana kajadian anu tumiba ka dirina. Tapi dina nalika damar anting keur ngalamun, nah atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balan ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi